Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng simkuring wasta pun Depira Setiawati. Pamirsa, dina deungeut ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Warta Sapo, Warta Fakta Sakilas Info, edisi Salasa 21 Maret 2023. Proses kalulusan mangrupa kagiatan akhir dina runtuyan sakola. Kalulusan oge mangrupa tanda ti lambaga atikan ngeunaan rengsena program atikan anu kudu ku urang dilaksanakeun. Kumaha atuh respon siswa nying hareupan kalulusan teh? Pamirsa nyanggakeun hasil liputanna. Siswa-siswi SMA Negeri Hiji Majalaya tos bade ngawitan ngalaksanakeun ujian kalulusan sakola nyaeta di awal bulan Maret kaping 13 2023. Tatahar siswa dina nying hareupan kalulusan nyaeta siswa kedah nyiapkeun mental sareng sagala rupina, terutami dina tugas kedah rengse sareng dina kehadiran kedah sae. Saterasna urang oge kedah getol diajar ngajaga awak sangkan sehat sareng ulah hilap ngadoa ka Gusti Allah supados dipasihan kalancaran. Aya respon ti sababaraha siswa nyaeta dina nying hareupan ujian kalulusan teh aya berat jeung henteuna. Beratna nyaeta urang bakal papisah sareng rerencangan anu tos 3 taun babarengan. Tina teu beratna nyaeta atos bebas tina tugas nu janten beban. Ujung siang pamirsa sadayana, simkuring Nabila Revalina, reporter Exposure TV bade ngarugikeun laporan tatahar kalulusan kelas 12. Dina dinten ieu Jumat 17 Maret 2023, kuring bade ngawawancara salah sahiji siswa nyaeta Intan ti kelas 12 IPS hiji. Abdi nuju sareng salah sahiji narasumber salaku siswa di SMA Negeri Hiji Majalaya. Tepangkeun wasta simkuring Intan salaku wakil di kelas 12 IPS. Kumaha respon teteh nying hareupan kalulusan? Nurutkeun pendapat abdi ngeunaan kelulusan, rasana nya campur aduk, aya senang saeur oge sedihna. Naha bagi kalulusan identik sareng anu namina pipisahan. Pipisahan menurut abdi eta salah sahiji acara atau salah sahiji kaayaan anu piteraoseun naha lantaran simkuring bakal pipisah atau pisah sareng rerencangan anu sarila 3 tahun. Maturan simkuring dina kaayaan susah senang dina ngerjakeun tugas di SMA. Terus simkuring oge dina kelulusan teh bakal langsung kana fase salajengna nyaeta fase dewasa anu dimana siap teu siap teh kudu siap. Kumaha respon akang di harapan kalulusan? Respon abdi bunga itu saat update biasa lulus di SMA ieu. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu simkuring pun Depira Setiawati ngawakilan seja amit mundur amit mungkur bobo sapanon herang sapakan hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya lagi sendok itu jengkol ngora ke mulut, cut, linunya babatingan. Saya beralih ke otong den. Dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi linu, jengkol nyelap nah huntu. Sekarang kata teman-teman, Yul, lalaunan dong babadognya, kita nggak keagehan nih. Terus kata aku, sebodoh amat, jengkol-jengkol aing. Dan akhirnya kami pun siling cabok.